Teh heula atuh nantilanan teh sakedeung sabar. Manjek naik teman tadi leman. Mana mah bergum bisa disaldak tara di eleman atuh zaman ayeuna mah tah langsung napal ieu teh nyawana tukang tambal teh menjedog kira. Oh, kera. Besok atuh lah terima beres. Kaget panas. Manjek, geus lila jadi tukang tambal teh. Geus lila sal, poe ieu ngamimitian teh nambal teh. Alhamdulillah tapi karek muka oge euy. Geus aya tadi 15 urang manu narambal. Oh, atuh rame nya euy. Alhamdulillah rame sal. Tapi urang mah yo henteu siga batur diawur-awurkeun. Paku di jalan henteu. Ulah urang moge wah moal. Moal halal sal kitu mah. Ya atuh. Eta geus encan. Gila cepet. Geus siga nama euy. Kalau bulan bisa ngomong, sayangnya tuh bisa ngomong. Kalau bisa nyanyi oke mangjeknya. Aing baheula mah jadi artis. Ngan aing euy, teu kuat omongan tetangga anjir sal. Kumaha ngomongna? Wah, nyangkakeun aing dudukun naon. Aing teh padahal geus dipanggil ku TV segala rupa. Geus asup dapur rekaman. Aing kajen teuing geus we daripada menyakiti tetangga yang sirik ka aing. Padahal makan wae ulah didenge tetangga mangjek. Heeh, salah. Enggak sadar. Mangjek. Nah itu dipegat kieu. Aduh, sal, da maneh ngajak ngobrol wae. Jadi kapanasan teuing lila teuing sigana mah. Lain salah mangjek ieu mah. Cik, naon dirasa aing ieu mah? Najis deui aing namal ka dieu mah. Tapuk. Ieu mah sal geus butut, ganti we kudu anyar. Nah, kapan tadi geus bolong hungkul mangjek ku paku. Nah, jadi soleh kieu. Nah nya euy. Geus geus bae lah 5.000 we bayarna mah. Teu sudi teuing aing. Ban aing kalah soe kudu mayar. Atuh sal bae teh kudu mayar gratis we lah. Kok kaisal mah. Kabatur mah euy, saliang oge teh goceng, bae gratis ah. Lah, aing kapok namal ka dieu mah kapok. Najis aing namal ku aing bejakeun geura ka batur ya. Wis, ulah atuh sal. Ulah bejakeun model kieu. Tadi bolong saeutik jadi soe kieu. Weh, pane nu salah, atuh sal. Setebet gajah ngobrol tadi, jadi lila teuing ieu teh jadi buntung. Banjerona gopet teh atuh, bari banjeronan halus. Nah, aing mah kakara aing nambal tapi ka sapat kieu mah. Oh mak, ulah dibeja-bejakeun. Wah, aing bener ka muka ieu teh. Pokona mah bejakeun ka baturna. Ieu, sal. Ngomongkeun nambal di Sibang Dik mah selain cepat, pokona mah berkualitas itu heuh. Heeh, ku aing dibejakeun Nah, gitu atuh. cepat buntung gitu.